Japati. Aya sirem rek minum di sisi walungan. Keur ngarayap ka handap, manehna teh suledak. Pluk, rag-gerak kana cai. Hadena caina rada ngayembah palebah di nyamah. Tapi kekeh bae ari ngojay ka sisima manehna teu bisaan. Sirem gegeroan. Tolong, ieu kuring rek dikarelot tulungan. Kabeneran aya Japati keur cindeten dina dahan kai anu nyodor kaluheureun cai. Kadenger aya sirem gegeroan minta tulung. Barang ngareret ka handap, katenjon sirem keur kokosehan. Japati karunyaan. Geleber hiber bari ngegel daun salambar. Song diasongkeun daun teh ka harapan sirem. Sirem tuluy muntang kana daun. Daun ku Japati dibawa ka darat sok digolerkeun kana tanah. Sirem pohara nganuhun kenana ka Japati anu geus ngalepaskeun manehna dina bahaya. Dina hiji mangsa Japati teh cindeten deui dina dahan kai anu nyodor ka walungan tea. Sirem anu baheula ditulungan ku manehna oge kabeneran aya di handepan tangkal. Harita ti kajauhan aya paninggara nyamperkeun lempangna ke keteyepan. Tetalangke deui buru-buru sirem nyamperkeun Japati bari ngaharewas ka manehna. Heh Japati, buru-buru gerah hiber tuh aya paninggaran keur ngintip. Paninggaran geus ngawengkang bedilna. Talila Japati buru-buru geleber hiber. Isukna Japati papanggih deui jeung sirem. Cek Japati, nuhun pisan sakadang sirem kuring geus ditulungan ku anjeun lepas tina balai. Jawab sirem, ari eta mah kapanan kewajiban sararea nulungan batur anu rek menang cilaka eta wajib. Komo ieu mah kuring ayeuna hirup keneh teh lantaran geus ditulungan ku anjeun. Tah, kitu cenah lalakon sirem jeung Japati anu akur jeung silih tulungan. Abdi gaduh sisindiran ya, kieu gerak. Itu lain langlayangan, manuk halang puputeran. Hirup teh henteu sorangan, kudu daek silih tulungan. Atos, hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.